utlub matatlub penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula kula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusula ila musyahadati anwarihis sadiyah wajtabahum liirsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul uluja lihadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim al-Mustafa ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim Ainir rahmati rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'ala al-mahajjati wat tariqatil bayda. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman senarang Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina
oge ka para sahabat-sahabatna rauf para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus ka kersana Kiai Haji Turmudi oge ka para kiai-kiai nu sanesna nu kusim kuring dimulyakeun teu mudah-mudahan sami-sami dimuliakeun ku Gusti Allah. Para habaib alhamdulillah di tengah-tengah urang aya Habib Umar Tohar Semarang hadir di tengah-tengah urang aya Habib Cocoan berikut Habib Lutfi lelembutan alhamdulillah nyana hiber alamnya hadir lantaran tadi peting merasa kurang sehat periksa dokter mudah-mudahan urang dakeun sing enggal damang sing dibere kekuatan ku Gusti Allah jang pun tayangeun urang sarerea oge ka para aparatur pemerintah alhamdulillah aya Bapak Gubernur Bapak Bupati kemudian pertahananana alhamdulillah Dandim Kapolres aya kabeh ngan amanat nyana dek ngaji bae cenah ka dieu bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong oh masalah geus amanat jadi nyana dek khusu ngaji entak tadi nyana rimbasa teurik inget bebenena nu putus teh kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ke-59 cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui padahal anu geus eueuh loba nu taun kamari milu taun ieu henteu loba urang ge nu taun ieu milu haol taun isuk henteu asana ambalayah nu dihareup ti heula cenah ayeuna dieu tukang mah geus tarempok kabeh tah mah leuwih ti heula tah mah nu jelas bate jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh daya diwasiatkan ka sim kuring ulah majar bahwa sim kuring teh ahli thariqah eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejenna ternyata lamun urang jaritakeun thariqah isin hesekna imangan sakadar nyarita bahwa di dunia ayat thariqah di Indonesia ambalayah thariqah salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja kemudian menang ti Ki Husein Carita terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas menang ti Syamsuddin kaing ti Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim
Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak, Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi, Syekh Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi, Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli menang ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi, Abul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Siri Sikti, Syekh Siri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi, Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Ali Ridho, Syekh Abu Hasan Ali Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq, Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin, Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril, malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jli ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim, dikembangkeun alhamdulillah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah, alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan, walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah teu mere duit ka kula, nyaho teuing kulana teu daekeun, nyaho pelit nyana. Nu jelas lain, diterima mah diterima, ngan dibikeun ka kotok, ke kotokna dipenci tidak hari kula atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur, toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngeuridit, wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti Lebuan, Serang. Datang ka dieu mana? Aya ahli thariqah mobilna menang ngeuridit, goblok. Nah, iyalah aya 10 anti ahli thariqah teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu nama eta beta sakitu masyaallah Karim. Mantak isid lamun jaritakeun tarekat ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai Bang Habib Rozak makan ngeridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nu sabenerna mah kieu. Ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa. Ningali nu gelis-gelis ya Karim. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan, Masya Allah. Ketika orang ke Mesir, ya Karim, oh nu jore di Mesir mah.
ketika orang ke Yordan kamari ke Uzbekistan ya Karim ningali awewe teh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa Masya Allah okos lain le jelema ieu lah dadeulean eta teh apakah aku nu dikitukeun bae ketika beralih kana dedengean ngadenge dangdut ngadenge pop mie ngadenge jasmine dan lain-lain sebagainya ieu ceuli ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati Masya Allah Karim apakah kudu diantep dedengean model kitu ketika aambean anu nyengat urang meuli minyak tising kofur buatan Feris ambean ke orang wih tajamlah luar biasa orang liwat set kosmait anyar luar biasa dah tidak kadaharan dimimiti nulada nutiis nu amis nu hasem dan lain sebagainya ira rasaan nikmat ngeunah perasaan lezat beralih kana pakaian beralih kana kendaraan beralih kana bangunan apakah kudu kitu hirup nu sabenerna setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng nu Kangjeng teh uswatul hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah memberikan khusus ka Sina Abu Bakar Siddiq memberikan khusus ka Sidina Ali memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat sederhana cukup baju ngan hiji atau dua cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan cukup mun sare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu ieu kapan nyana mata suku dia mah kutarolol cenah aya hulu nu teu digawe dianggelan aya suku nu capek teh dianggelan kitulah urang Baduy emang bener eta di dia aya badul teh nu make jas hideung eta Baduy mananya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan iyalah anu kudu diropea ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir lamun hirup nutur-nutur zahir bae keayaan mata terus dituturkan keindahan celi dedengean dituturkan kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkan silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu bakal aya itung-itunganan kejaga di akhirat maka ibadah ngan sakadar zahir doang ieu mangan sakadar fikih sok reberesan make fikih imiti make sapinah datang ka Fathul Muin Fathul Wahab Tuhfah Ikna iruk dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be lantaran tamangan sakadar Islam mah ilmuna ilmu fikih sasaranana ngan sakadar jasad tujuanana adalah sasaranana jasad tujuanana ngan sakadar syariat jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid pagaweanana ibadah eta teh ngan sakadar zahir we jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul ditingali ku urang beuh tarang namanya hararideung ieu deui wahara jasa calanana leuwih panjang tibatan samping bagus wah wahara lamun sujud angel mun loba jelema tapi lamun sorangan hampir teu sujud lamun loba jelema Masya Allah duha na bae duha 24 rakaat eta lamun loba jelema mun loba jelema teu duha nah ilah zahir bakos kitu bae nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang
di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang patalina ngan jasad naik wari kana iman di dieu urusanana adalah qalbu ilmuna disebutna ilmu tasawuf sasaranana adalah qalbu pagaweanana adalah disebut ubudah gelarna ngaranna zahid mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih qalbu dibarengan ku tasawuf mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira lamun hirup kan sakadar zahir doang urang kababawa tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu zikirnya na gubernur zikir wallahu alam ke sore marencana ka mana wallahu alam urusannya na geus mah penting kuari aya di dieu nah iya urang lamun urusan zahir bae capek tapi ketika jeung batin indah ulah sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma kebon korma jeung kebon anggur di Mesir diurus kunya nu bogana teu pernah ningali ka kebon satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget lain kaget ningali korba baragus lain kaget ningali anggur baragus kaget ningali nu ngurusanana pamajikana Masya Allah cak buka kebon ini mah lain laganya ini mah turun ti kayangan kayaknya akhirnya itu karena ge lalaki sugih kan bisa baik salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah pamajikanna teu meunang milu titah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah mamangkaningkan naik onta pamajikanana di deukeutan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nukula Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit bener tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuleuh tutup sageus ditutup di deukeutan ditoel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap we gegeran we lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dinya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos neangan ka unggal juru ka mamana geus tertutup kabeh cekel si nengna teudeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh iyalah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu keur kenceng turun ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah sakjana ternyata horengan
jelema anu dianggap susah, jelema anu dianggap hina, jelema anu dianggap teu berdaya, orang ngabogaan iman anu luar biasa. Aing anu dianggap gagah, anu dianggap sugih, anu dianggap boga, tapi ternyata orang tertutup mata hati. Gusti Allah, tobat cek eta bos. Langsung nyana bebeja neng, iya bapak rek tobat, kumaha tobat bababari cak eta. Kumaha bukakeun mata hati. Justru itu daek muka-muka coba caknya ngagebruskeun maneh ka sumur. Si Neng bisa aja saya si Neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu paeran eta mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si Neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel, anu imanna bener-bener kuat, anu mata hatena terbuka. Nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi. Rada aya kakurangan teh geus kula nambahan bukuna panjang satungtung deuleu babeh anu milu haul, anu apal kangarana, anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku babeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh, tulis kabeh. Malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat, hei ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat, ari nu kitu mah anu ibadah gawe tulis sebagai murid. Apa ieu nu jara rauh anu henteu saralat, salat maghrib isya henteu, aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh. Protes malaikat, hapus cek malaikat, Gusti teu ridho kula mah sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh. Apa dia teh saralatnya na salat ge ucaco nya salat inget ka karunggoni, nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus. Diprotes ku malaikat, langsung ka Gusti Allah, cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh, coba siap henteu diprotes. Begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat terido, lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia, "Yai malaikat, sia protes-protes ka Gusti Allah, bejakeun ka Gusti Allah. Lamun aing dianggap jadi kutubul aulia, nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing. Ya, nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan, tulis di bukuna. Nyana jorek aing bagus. Nyana jorek murid aing dianggap wali bagus. Geus nu jarore kalimpunan kudu bagus. Idit sia malaikat ka ditu. Masyaallah. Cek malaikat teh bisa digagugugat. Walara tah. Tah anu mantak ente geus kudu saralat asal hadir jadi murid. Geus ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun jakay memang geus tilok ieu. Nah ilah keistimewaan kutubul aulia, malah diantarana karomah Tuan Syekh teh pan hebat jasa. Aya jelema boga anak awewe hiji-hijina, begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuan Syekh, Tuan Syekh aya naon ulah boga anak hiji-hijina maot. Atuh geus maot mah geus lain kitu, hayang hirup deui bae teh. Atuh da naonan cek Tuan Syekh teh, atuh geus maot teh henteu kumaha hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina. Langsung ngadoa bihaki jadid dan lain-lain sebagainya. Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina. Gas cek Tuan Syekh teh ka indungna balik ka dieu saya ge di imah. Guguran bae nyana bunga sebab Tuan Syekh mapan tilok kabohong cara Habib Rozak. Oh lompat pasti cereng. Nah barang datang ka imah di deuleun di kamar eueuh balik deui nyana ka Tuan Syekh. Tuan pan biasana Tuan tilok bohong ku ieu eueuh mah aduh ade ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kabahril dulubi kamahril maut. Ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura pang hadirkeun deui ya Rabb. Langsung balik aya di imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae
aduh sakira ieu baca orang kieu Tuhan saya kok ieu mah jadi magol kieu asana ngadahal duit gubernur kajen hukum lagi teu beres ya langsung berangkat di ke Tuhan saya encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na gas balik lamun kuari Allah awas ancam kukula Gusti Allah baik eta keur carita ngomong papadanu bodoh ku gede-gede na kakutuban Tuhan saya akhirnya langsung datang ke imah ayah langsung sujud Tuhan saya sangat sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hei Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel di ijabahna tah lamun doa mamin mah bener sahabi berojak geus tah mah sabulan ge teh diijabah masalah no problem ai kula mapan kutub jekeun masa angel sih cak Gusti Allah ya hampura Gusti Allah minta hampura udah kalau jadi tak kentuan sepuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kesedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun pertama maneh minta lantaran beak di laut di daharan ku laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene doaku katilu kakarak aya di imah atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh teu bisa Gusti mah maha kholik abdi mah maha makhluk Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa behe parah ieu cek Gusti Allah geus nu geus bang geus bae nu geus bang ngan ka ditu moal deui ambo kuari mah kieu utlub matatlub penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi sok utlub matatlub lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neule dunia indah embung neule gunung emas embung neule dirham hayang teh neule teh ka Gusti bae karidhoan Gusti manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus we mah geus bakadeng mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula kula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir
istajib du'ana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Abdul Qadir Al-Jailani Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah Abdul Qadir nu mana heula sebab nyana boga babaturan ngaranna Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere jangan yang itu Bib yang ono nah lumantak pelebah kolbu kudu diurus Masya Allah karib lamun Tuan si Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana baik nu geus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuyeun jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli thariqah pemikiranna kumaha umat di Indonesia kumaha negarawan kumaha bisnismen kumaha jelema nganggur lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya balayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh nu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia kisah teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus buku mobil kap bupati jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamet moal si bupati di akhiratna jih ahli thariqah mah memikirkeun teh kadinya lamun ningali jelema malam tahun baru dardedo ya Karim Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana tetapi di akhirat salamet apa moal sih ketika jelema dagang geus bugu dagang anu ambruk batur mah moal terus ieu dagangna begitu jualan lu rugi jualan rugi tereh geus santo mah ieu nu untung bae dagang untung ah ieu jelema salamet moal ahli thariqah mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah kula mah inget ka dongeng di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul ketika orang zarah ka Baghdad ge aya dinya merekna Maqbarah Bahlul kurang liwat gadinya aya wah kurang zarah heula Ki Bahlul ya Ki Bahlul teh okos Bunawa begitunya dipanggil ke kerajaan sekali dua kali tilu kali LDF datang begitu datang kan korsina geus dimerekan deh geus dimerekan Habib Rozak kan merekan diuk bae jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak nah iya nu kos ieu ilegal no problem nah eta Ki Bahlul datang begitu datang ke kerajaan diuk di kursi raja wah tumpang kaki kieu ngarokok Bahlul mangkaning dandim aya kon kuari Kapolres aya kan nah cak dandim tembak cak polisi jangan tembak dulu tangkap langsung polisi datang ngadinya tewak nyana tangkap turunkeun tinggal ku dandim Bahlul Allah juga Allah kok kamu Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah beak banget nak beak Bahlul banget nak
irung geus kadal irung rata jeung pipi ya geus kieu bae bahlul Tuan Raja gerokeun cek dandim geus jiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon geus disiksa selesai Tuan Raja datang nyana ceri ka Tuan Raja kenapa kamu nangis nggak apa-apa nggak usah nangis ceri terus baik nyana ceri cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan diuk di kursi raja wah bener itu sopan cek Tuan Raja aja iya kan jadi robah begetak sikat ku dandim wah makanya makan hizib oh dandim atuh kuari makan irid hizib atuh Masya Allah ha Masya Allah bagus ya Tuan Raja nyana ceri tidak perlu nangis cek Tuan Raja tapi terus cerik hai Bahlul ayo mana cerik yang cerikan sa kula mah cerik lain yang cerikan abdi Tuan Raja yang cerikan sa yang cerikan Tuan siapa yang cerikan aing baja geus jadi raja jelema jeneng atuh kabeh di bawah aing maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cerikan teu abdi mah teu kudu dicerikan diri abdi mah dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja cerik naon sih yang cerikan aing abdi anu diu kakarake 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksana di Allah sak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh kayak Bahlul tenang aing jadi tersentuh ya hati tapi lain potongan WH moal dek bangun Banten kok nang nitakula eta mantak doakeun lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang kula mah sabarana pamenta jeung para kiai nu sejen hiji Banten dua tadi teh Syekh Mansur tilu Syekh Asdawi asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang urang kan ke lamun kadu 2018 ieu kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu bareng jeung kula bener teh nah lamun anggeus berarti urang taekeun dewe lamun teu anggeus sakalian abeh lobaan demo ya Karim insyaallah lah urang ningali gerakanana kuari jalan geus bagus bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngan can anggeus cenah can anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat minta mohon maaf lah nah cek raja teh kula mikiran bae kula 10 menit bae ya bengok irung teu kadeuleut rata Tuhan mah sabaraha tahu ke di akhirat tak wae teh cenah ulah lo ngomong siapa Bahlul mulai ti harita tobat cak Raja Bahlul dicoba tuh kumaha ye dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan pan didoakeun lagi ku para kiai kula jadi raja teh nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus mukholid jeung pemerintah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi ku berkahna doa kiai istimewa lengah nyana horenganan dibalik doa nak nyana diijabah nyana nu mundur pamarentah mangeunahkeun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pasantrena santri eueuh nu ngaji eueuh hayo sia emang kula teh nyahok itu si Serang di Pandeglang dah bupatihna jadi bupati kiaina jadi sampah inget kudu kumaha tuh ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta tah ieu kiai goblok
nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan ulah kudu menta kumaha cenah kieu lamun dibere sia mah sok anu kitu emang sia mah hajung lalungtik bae ka aing. Nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasil jana aya kemunduran pada dirina majlis tinggal majlis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya karim masyaallah ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat. Masya Allah karim kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamarana ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau kemana mau ke Cilogok haul cuman karena mainna teu sehat sangat hayang hadir di lelembutanna tetap hadir geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula nu hiji kosong nu hiji nah ieu nu hiji jang saha lamun ka Habib Rojak teu ridho aing wah teu ridho sama sakit protes aing ka Gusti Allah hapus tipek ya kuari kosong kene nu hiji kosong kene tanu hiji 4 kuda lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua datangan moal dibejakeun kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu mata kula aju naon gara-garana teuasa isin dikerpeting kena di kamari dahar ge sawab begitu maksudnya aku isin ya Allah ya Rabb teu geuna cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi ialah Habib Lutfi impianna pohara kemudian ayalah alamat-alamat ka kula insyaallah teh kudu dicaritakeun ieu carita Tuan Syekh Abdul Qadir pohara berikut Bahlul terus berikut kiai-kiai ahli thariqah lain sakadar Bahlul lain memikirkan dirinya tapi memikirkan bangsa umat pemerintah kumaha sangkan salam gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah hanya ngadoakeun supaya saralam atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai ka pondok pesantren ka pemerintah nu dipake kahayang ndek naon dipake kahayang segala aya atuh bari henteu usaha tetapi hanya berdoa ke Allah Indonesia supaya selamat bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat dunia akhirat pemerintahanna selamat dunia akhirat hiji-hijina supaya terbuka mata hati di jalan terbuka mata hati adalah tobat di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh iman leuwih jero tadi mimiti Islam fikih kedua iman thariqah nomor katilu adalah ruh ieu jurusan sirrul asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun bisa naik bisa turun bisa ngapung iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi katilu ngaranna ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk jurusanna jurusan hakikat jurusanna hakikat nah urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh di awak urang teh aya sodru aya kolbu aya fuad aya ruh sirrul asrar lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah hirup geus teu kudu dahar asal maca subhanallah seubeuh asal maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gagah mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah ruh kulantaran urang mun nyaritakeun ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti urang asup ka alam malakut alamna alam ieu keneh
ngan urang geus teu katutupan ku zahir ku jasad kalbu urangna geus terbuka ka Allah nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut urang kapanggih ke jeung malaikat kapanggih jeung lelembutan kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir malah mandar urang dijadikeun muridna amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir nu mantak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah zunubi ka maujil bahri dibaca taetana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dina balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat bae ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mantak urang lamun neuleunya sieun ya malampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka simkuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal. Kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi, bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu ukula ditanya ieu na Gus kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos kitu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten umumna sa Indonesia kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula keluarga kula murid-murid kula santri-santri kula umat-umat sa Tangerang sa Banten sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang, isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun, mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah seminggu 2 minggu buka kuburan urang nu kamari di bos-bos nu kamari di komandan-komandan nu kamari di bapak-bapak ternyata horenganan geus bilatungan awak urang nggak memulai zahir bilatungan tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ialah thariqah ngaranna ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ke alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi mal angis-angis, nyaritakeun Habib Umar almarhum condet mal angis-angis, nyaritakeun Said Maliki luar biasa, jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim urang nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Karim luhur teh ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai kitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten kukula keur diteangan karomahna ke lamun di istiqorohan bagus kukula engke hendek di Citak melalui Zaki aya bupatinya dan teh ya Zaki ya mangitakeun jual ku Zaki duitnya jang Zaki
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkan sakiah punten tina samudaya kalepatan sareng kirangan hapura ka seluruh masyarakat dosa kieu lobana mencit kebon maya hampir 80, tapi pandaharna ti poe Salasa. Meuli lauk lagi hampir 5 ton, tapi padieu kos ieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa, kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya 80 yang mencitna Masya Allah. Tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh. Nah imah hampura besi anu teu kajamunya engke besi dipersiakeun dahar aya kene dalahar deui. Jeung besi aya naon bae cau sagala jeruk bau. Bawa oh si besi kita bawa. Bawa ngan gantian. Seperti budaya punten di sini kalau kapan